padahal Tuan Syekh Abdul Qadir leuwih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema gum biiznillah, Kang Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu gum biizni, tandingan ku sia Tuan Syekh Abdul Qadir. Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah biizni aing mah gum biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuan Syekh Abdul Qadir nu matak di break up teu meunang berkumandang Tuan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul, Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun ngaten umatna bae gumbi inilah. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun, 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarua kitu? Ayat duka biruhil kudus cak Gusti Allah, aing teh geus muatan ka anjeun melalui ruhil kudus. Jibril selalu ngabarengan anjeun. Ingat anjeun Isa, hiji nikmat ti Gusti Allah eta. Nikmat kadua, wa idza lamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat Isa, ketika maneh rada gede, begitu maneh asup ke berbagai pendidikan, anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan. Kangjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan. Begitu asup ke madrasah, guruna geus dikanyaokeun, Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jeung Pak nyahoan balik isuk lah kitu gede. Begitu asup deui ka majelis dicaritakeun, guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua anu poin katilu anu cipari budak nyahoan kieu diantepkeun guys. Coba katilu kali ge kitu keneh. Terus coba nulis bisa sorangan, dek nulis naon me, nulis bahasa Arab, nulis bahasa Suryani, nulis bahasa Latin, nulis Cina, pan hese jasa Cina mah. Cina mah hese jasa nulis. Cak urang mah sugan teh berkembang horeng bahasa ya. Tulisan teh sugan mah kembang ros. Horeng kan tulisan. Eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu. Aya deui urang mau mah teu kaharti. Horeng kunyana ge teu kahartieun. Kaeta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti. Ya Allah ya Rabbi, keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara. Bahkan nyahoan nu diayakeun nu di kantong anjeun teh eta aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban bisa nyaho kitu Isa. Ya Allah ya Rabbi, wa iz 'allamtukal kitab. Ade mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjelema kageteun. Wah Isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu. Na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah. Kejadian-kejadian isuk bakal nyaho Kangjeng Nabi, kejadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho, bulan hareup geus nyaho, katukang dicarita-caritakeun berhikmah. Artina jujur jasa, adil jasa, pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah aranna. Lamun nyarita isukan hujan tepat, bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa, hikmah ngaranna. Di benak hati anjeun teh tah aya terselimet kadieu mang kadieu kunaon di jero hati anjeun gugula kanyo aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok loba omong kanyawan Masya Allah eta teh nang Gusti Allah. Ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho
urusan tulisan nulis naon bae manehnya ho, urusan hikmah manehnya ho. Bahkan wat Taurat wal Injil, kitab Taurat maneh mapan nyaho, maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa. Teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa. Masya Allah, urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa, datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus, jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa. Aduh, Masya Allah, masalah sih, masalah lah cerai gitu, mal ngaji atau Allah sih mal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh. Wazabur jeung kitab Zabur nu turunkeun ka Kangjeng, wa Taurat wal Injil. Berikut Zabur ge nyaun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud, komo Injil mah diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Gideg kabeh jelema di saat eta, angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa, bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama. Nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa, tulisan-tulisan bisa. Nomor katiluna nyahun karena isi kandungan-kandungan di jero hate manusia, bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat, jujur, adil. Moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa. Nomor selanjutnya apalin kitab Taurat, apalin kitab Injil, kitab Zabur, komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Mana dari keistimewaanna ingat Isa sakusi Allah, wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar. Manuk manyar nya sia ka manuk manyar teh nyaraon sia mah manuk manyar mah mun usim panen bae lolobana manuk manyar. Manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah teh eta teh babarengan jeung manuk peking lumantak di sawah teh aya bebegig eta teh jang nyingsieunan manuk manyar jeung manuk peking si sebab teh nya apaan ya sia mah pabrik nyahona. Oh engke di kitu-kitu di oyak-oyak guprak manuk hiber tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya eta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk. Begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup. Begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta. Lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran. Pan eta lain bantrak-bantrakeun. Nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu. Tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk. Sasada doang tui di bolongan kiri katu nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk berenanan pugu eta mah lempung kene nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean. Aya dongeng naon kana eta patangi baheula teh aya dongeng naon pangangon teh wasak nyieunnan tina lempung mane rapi gitu-gitu ku jana aja udah tiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok epek siap cerekan kana mun mau olah olie eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah
bangsa suling bangsa olah-olie aduh dina naon garang-garana itu trompet termasuk manuk nuhua harus carekan ngomong piceun kunaon ye gabah hepes ya moal aya eusian atuh kuari mah atuh penekol sekali itu dibawa ka imah mata keueuh gabah dina gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah besi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteuneung dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi denden di dinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak lagi ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyeun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran tonton ku jelema pohara jasa Isa tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis mana deui keistimewaan teh tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmah wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager kok mau nyeri huntu mah di dieu doang cager nyeri huntu mah geus asal di dieu geus cager we ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tak kuburan coba ta ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emple-emple kitu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun mana iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah go biidznillah bukannya nah teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh gideung we beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mukjizat coba tanya cek kaum ditanya mananta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud ulama ndek nyaingan Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud kumaha ta masyarakat geus kadenge alah sihir tah mah coba balikeun deui dibalikeun deui balik deui irji bismillah balik deui ka jero sok nutup deui kuburan masya Allah diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa coba cek tah kuburan ieu tah kuburan ieu kuburan saha mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman beneran benar wari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke hudangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gum biiznillah hudang dengan izin Allah dan iradat Allah blak
muka. Assalamualaikum ya Isa. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Isa, man anta? Ana Yapis ibnu Nuh. Kuli kuring ia adalah Yapis, putra daripada Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah, kurang kumaha. Cek kaum lagi balik ke. Oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula, anjeun nyaho ka kula? Nyaho. Saha kula? Isa alaihi salam. Kula teh sebagai naon? Rasul Allah. Saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat, lamun jelema teu iman bakal cilaka. Ulah kos kitu, balikeun deui ka kuburan. Wah dakwah blon. Masya Allah, cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidnillah balik deui ke jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah, iyalah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa idz kafaftu bani Israil anka idz jitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah. Itu di akhirat maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh, pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nunah anti kejaran Bani Israil. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun. Hina amu bikotlika ketika eta Bani Israil dek ngebunuh anjeun. Ijtahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru, kumaha cek jelema-jelema nu kafir? Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inte aya hadza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat. Ieu mah teu aya lalaon illa sihrun mubin, sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir. Isa teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui wa idza auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ke kaum hawariyin maksudna mere ilham. Amartuhum ala lisanihi aing marentah ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya aminu bi wa bi rasuli. Ariman anjeun ka kaula ya ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa, ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham. Ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun, kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta cek kaum Nasrani dulur kebehan
Ingat, tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat duana manusia model Isa. Oro keneh bisa ngomong. Lahir suci ti wanita suci Maryam alaihissalam, barijeng tanpa bapak, kesucian nu luar biasa. Kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur nyawan moal ayat tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyeun hewan, bisa ngahudangkeun jelema nu pararaeh ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan keistimewaan nyana bisa hiber, bisa nyiples, guys. Setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cakaomna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Mungkin dengan keistimewaan Isa, mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula, dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkeun ku manusia. Otak pikir aing memeh Isa pangeran saha? Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Teu kaharti. Ieu ayatna yeuh. Saking keistimewaanana bisa ngahirupkeun nu paeh, bisa nyieun manuk dihirupkeun, dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa. Ja, lukis kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus, Tuhan. Pencipta alam, Tuhan Allah, Tuhan. Tiga, Tuhan, Tuhan Allah, Rohul Kudus, Jibril, dan Isa. Tiga menjadi satu, Tritunggal. Tiga, tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Iya dibaraca ya ke orang Kristen ya keistimewaan ya nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir leuwih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema, gum biiznillah. Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu, gum biizni. Tandingan ku sia. Tuhan Syekh Abdul Qadir, Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing moal make biiznillah, biizni aing mah. Gum biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun ngaten. Umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deui. Masya Allah. Nah, cek William, tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan, ceknya nak. Buburungan, mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan. Kan urang mah mamanukan, aingna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mata karare bahasa Melayu mah geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing gitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang teh hayang aing mah. Teh hayang mata aing teh dikembangkeun ka situ. Yo, gua cariin lu egok di sini.
Eta maka aigok, masya Allah, kahayang orang ulah maka aigok, kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yo? Lu nggak ada, gua nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan itu. Bahasa asal Gus Kos itu besepatan guys. Tapi lamun gondrong lain deh. Kemana? Apa? Kemana tong? Apa ini? Lo dari mana tong? Oh, dari sono kecem jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah, cepet jasa. Masuk tong? Hah? Masuk tong? Hah? Lu sama siapa tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Di gondrong hese jasa jeung nini nu baheula teh. Waduh, cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos gitu jasa. Cepet jasa. Du ngomong sok mendek marah bae pan. Mentek nu geus teh hayang aing mah. Betawi aya deui Betawi lain. Nu mentek ulama bisa ge Indonesiana intelek bisa. Ngan tilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Orang ngapan ngeunaheun, mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain burungan, burung-burungan. Sabodoh lah kumaha sia bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah henteu kudu Kanjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ke Kipalak. Masya Allah, matak diberi ilmu ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ke botol. Eta manuk dicekel ku nyana batu di kieu-kieu bisa jadi manuk. Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun. Rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanya bisa hiber eta ilmu pucuk umun. Dites ilmu pucuk umun mah 45 lamun geus bisa nyebrang 45 eta berarti geus lulus. Tumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu pucuk umun ngaranna. Jang leng-leng nyeritakeun ngetes ilmu pucuk umun 45 deuleu hiber mun geus ngalengkah 45 berarti geus bisa diteruskeun. Kuari ge masih keneh engke ka ditu satungtung deuleu sat hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Di tandinganana ngadu kotok itu mah kotokna geus jago menang male. Sedengkeun Maulana Hasanuddin mah panteu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa. Culak-cilek Maulana Hasanuddin. Leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye. Balokeng bae di kieu-kieu. Hei balokeng, sia jadi kotok jalak berem. Poh. Kongkoromo. Hebat. Atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng. Takarak manuk manyar temlah kecil nama kos kitu mah tuh. Balokeng. Begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh. Atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh. Tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep biasa ya kotok teh kena ieu. Atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge. Bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar. Tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame. Ya oke. Geus balik. Nu eleh, nu menang. Tarung kedua kali bingung. Nyelehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh. Nah, aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna. Waalaikumsalam. Bangun puyangeun amat. Jeung bingungeun amat aya naon Sultan? Pan urang Jumat pas asar ngadu kotok di ditu. Ai si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai gitu sia boga kotok henteu pana tuh bisa ngaulah bingungan kula bae jadi kotok bisa sia bisa coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia tah direkam sia aya babacaanana
biaunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaana ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi biaunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan Brek, jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuh pan balokeng mah berem kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek teu bogo soleh mah dek ngahargaan ka tuan we ja ilmu ge menang ti tuan geus urang deui dah geus siap pa Jumat geus yang ngarupa kotok ka deui bener bae eta salat Jumat terus langsung ke kesultanan kuari siap asah gara ngaru pakotok coba kongkorok ngarada gede sorana atuh soleh jeung anak atuh tamah ongkorongo jak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorong kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokona mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong heulanan kotok aing teh meunang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet gus macam-macam tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lompat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol teh Cikupa nah diusap-usap make eta cek pucuk umun nah ngado wah ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh wah tuh bagus soleh ngadu dah itu geus kongkorongok deui nyaman teh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan kitu bener teh atuh siapa osok ngeuleuh cing pemain kotok kabeh horenganan Masya Allah nah tidinya kongkorok pas iya tuh bagus soleh rongok sia sakali mah kongkorongo kageteun urang pucuk umun kitu amat ya asana lain suara kotok teh dar diadukeun eleh heula lain eleh semu eleh kapacok heula wah urang pucuk umun surak sia lalab beakeun geus kagitik deui kakarak mulai atuh jelema jingan sepira ngalawan kotok atuh sia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae kos lain kotok tapi disepak siat guliting keluar kalangan wah cak pucuk umum parah amat disepakan wah lain bantrak-bantrakeun lima kotok cekel deui kotok diadukeun kalinya buak disuekeun burak padahal cak Maulana Hasanuddin mah kitu-kitu deui atuh datang ka ucutan kieu ieu bohong datung geus eleh pucuk umun aya sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Hasanuddin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umun ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah berarti teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya aya pangeran dinobatkeun manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti sing hade na ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon
tinggali di BSD, di berbagai daerah gereja maruncul. Padahal bupati na muslim, padahal DPR na muslim mayoritas, padahal camat na mukmin yang muslim, padahal lurah na muslim. Tapi kok tanda tangan nyana tewaniin 10-20 juta atau mobil ratus juta awak nak dek dibelum di neraka jahanam. Inggis amat aing boga lurah kos kitu. Inggis amat aing boga bupati kos kitu. Inggis amat boga gubernur kos kitu. Naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim? Mantak naon atuh bedakeun saeutik. Cenah kan demokrasi. Deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu. Harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy, Baby Ben, Volvo, Lexus dan lain sebagainya. Sabarangeun ana mobil sia dikelobokeun di neraka, dipanggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleuh ku sia tang ngerecekna sate, awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna. Ridho dengan ayana agama luar Islam. Na'udzubillah min dzalik kumaha mun anak urang. Na'udzubillah min dzalik. Mentak sing ade ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa. Geus kuari mah urang pa bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa, ti Vatikan datang ka dieu luar biasa, eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa. Nah ieu mah geus teu bisa disimpen teu sumput salindung, tapi tetep bae di mana aya nu ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mbu mantak naon. Nyana di tengah-tengah orang berjuang supaya jadi atuh batak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae. Aduh berjuang datang ka lurah, datang ka camat. Nah lamun ti ditu camat dibere duit endek tanda tangan kurang bere golok mat kada leuh sia naon ieu golok paranti naon ieu paranti masjid kotok embe poe ieu paranti masjid naon cek camat ulah sok kitu gitu gugurkeun tanda tangan golok nyangsang sia ieu teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah Masya Allah sia mun teu nyaho aing urang tereup teu nyaho sia galagat orang tereup sia aing mah kajenting paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja. Awas sia beuheung sia urang mana sia camat di pan ieu mah bupati dah ku aing diringsekeun atuh ngomong-ngomong heulanan urang jang naon kajawaraan teh tah kos kitu ai di pabrik ku tutang ketenteng hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun hudang tereup hudang waru hudang pasar kemis di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang. Pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta orang pasar kemis. Nu gelut mah orang sejen. Tapi nu jadi raja orang pasar kemis, blonta pasar kemis. Geulah keur carita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan. Menya pangeran dinobatkeun ku manusia. Tetapi ai katutupan mah pan batinna masyaallah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge. Sing ade beusi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap. Sing ade anak urang bejaan Kristen tah. Kristen brak kiai kebenaran make nu kitu. Sing ade tah. Oh ieu mah paingan sekupi ieu mah ya. Ndailah caritaan dina Al-Qur'an nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumul kiamah, nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan, urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak atawa Isa. Ulah urang mah pangeran mah hiji la awwala lahu wa la akhir awalun bil ibtida wa akhirun bil intiha hiji bae Allah subhanahu
wa ta'ala. Urang kudu percaya ke Rasul-Rasul Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran, Rasul Allah. Percaya ke Kangjeng Nabi Musa lain pangeran, Rasul Allah. Percaya ke Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran, Rasul Allah. 25 rasul wajib dikanyakan lain pangeran, Rasul, termasuk Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran, Rasul. Pangeran mah hiji, Allah subhanahu wa ta'ala. Bakal nyaritakeun kahayang kaum Hawarin, pecinta-pecinta Kangjeng Nabi Isa anunya selalu mengikuti Kangjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kangjeng Nabi Isa ke nah ye aya instruksi ti Gusti Allah dalam rangka dakwah nak cek Gusti Allah Muhammad lah eta jelema-jelema nu diajakan ku aranjeun hajunya ngalelewe kana ajakan anjeun yane kana agama ngalelewe ngaheureuy-heureuy nyana teh ngahina-hina nyana teh balieuran we tinggalkeun heula untuk sementara. Hiji, kadua jelema anu katipu ku kahirupan dunia sehingga nyana teu beunta mata hatena teu neuleuh kana agama nu lurus eta ge balieuran heulanan geus rada tiis sugan asup wa zakir bihi antubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Tugas anjeun mah mat cek Gusti Allah ngararapih jeung ngabeberes makhluk supaya nyahoeun ka pangeran nu asli nu ngadalem langit bumi katut eusina jeung supaya nyana ngalaksanakeun instruksi-instruksi perintah-perintah Allah. Coba lalaunan macak Gusti Allah balieuran heula tinggalkeun ke datangan deui ulah datang ka nyana terjerumus ka neraka ku sebab nyana can nyahoeun ka pangeran nu asli. Tugas anjeun teh dakwah supaya nganyahokeun manusia nyaho kana bener lain haju ditinggalkan geus lah aing mah moal hayang deui ka sia jadi siapa diri naon kitu ngaranna diajakan ge kitu-kitu kene bae geus aing badak indit teu meunang kitu ta nabi mah teu meunang kos kitu kudu tenang arahan kumaha carana lamun urang ngampakan kayu bongkolna kayu Ambon uratna sing paringkel eta here hese jasa kudu ku ahlina lamun nu lain ahlina kampak beak 12 can kukumaha can kukumaha ya tapi lamun ku ahlina mah dideuleug nya oh ka dieu uratna trek lalaunan ke ka dieu deui trek lalaunan ke ka dieu trek lalaunan ternyata sakaligus lah urang nu neuleugkeun ge ngeunaheun nu neuleugkeun ngeunaheun asa deuk bisa. Begitu orang nampak, tuh kelek sengkleh. Ku ahli dakwah babar. Ieu mah hese jasa ye kunyana ge geus dikitukeun hese geus dikitukeun hese ditangtungkeun kunya di beji. Moal nyahoon ka beji ku mah lain kampung beji mah. Beji kunyana trek. Wah, langsung dikampak. Tep engke beulah sorangan. Ngabeji ge aya henteu nyaho uratna mah tetep bae hese bae. Nggak bagal tapi lamunnya urat nama tek ngeunah awewe eta sarua jeung bongkol Ambon hese teh awewe teh beuki berat mah leuwih berat awewe mah wah bagal we sesuai jasa tah ieu teh kudu dibeji bukan pakai teu bisa geus teu gampang eta nu mata kaju pepegatan ancur-ancuran padahal mah anak geus 5 tapi tetep aja teu bisa dilanjutkeun deui naon eta lantaran ieu ngabagel wese lain hese deh wese jasa hese pan aya awewe mah hayang na kieu babari sebenarnya awewe mah hayang na ka deuk ka kotanya mana tuh duitna sabaraha butuhna aya bener mangsa 2 juta mah 3 juta. Wow, abang sayang.
kos kitu eta awe mah ayeuna kos kitu geus di momoy balik ya nanti kota aya balanjana aya kira di ka kota deui bisa di ka kota deui disadiakeun dia tah 5 juta bah atuh jana geus kikiran bae eta awe eta kos kitu lamun dikurangan deh kurang sabaraha butuna 2 juta jaya ge 500 asana saminggu moal nyambel kapangi mah kapangi sakumaha jeung musuh nah eta beji eta kos gitu beji eta kos gitu beji masyaallah hese hartina kudu nyaho urang orang lamun keur boga bere ngan tetep dinasehatan ye duit macekel bae lah itu butuh mah ulah dipake cek urang teh cukup tah nasihat jadi ketika nyana minta deui urang teu boga iya atuh aya boga mah insyaallah ya ieu keur usaha nanti macekel bae sakitu can aya ke 2 poe 3 poe di masalah boga eta ngaranna nyaho urat nah uratnya lagi atuh geus pahamun nya ge lamun jauh duit cek urang teh 500 tah ai neuk los bawa henteu geus sebodoh lah atuh ujianna di beji ge eta jadi eta urat tah masyaallah kudu leuleuy jeung awe sakumaha nampak endog beubereum goyang-goyangan peupeus goyang-goyangan peupeus acak-acakan iya tah masyaallah nah dakwah ge kos kitu. Bayangkan coba Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umurnya 900 tahun nyana dakwah datang ke 400 tahun kakarak diangkat jadi rasul 400 tahun diangkat jadi rasul nyana dakwah bae terus datang ke umur 900 tahun tinggal 50 tahun deh nu milungan 50 coba cak Kangjeng Nabi Nuh eta lamun lain rasul geus ditinggalkeun ka mana meureun ditinggal mah Kangjeng Nabi Yunus dakwah takarak ninggalkeun doang ge eta disiksa ku Gusti Allah bentuk siksaanana diasupkeun ka jero laut dan tarajana ninggalkeun kaum cak Gusti Allah kulawan haju ninggalkeun tugas maneh mah dakwah daekeun jeung teu daekeun lain urusan maneh Yunus urusan aing cak Gusti Allah siapa dakwah mah dakwah bae tah eta teh rasul-rasul nu baheula teh ku urang teh kudu dijadikeun contoh dijadikeun itibar terutama urang ku ari sebagai umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi na dakwahna aya metode khusus atuh kurang tinggal nuturkeun bae urang turutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan konsepna ti baheula di zaman Kangjeng Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh Nabi Ibrahim datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ke Kangjeng Nabi urang wabeh dakwah teh kudu ngalepaskeun dunia lain haju nyeun proposal dah teu ieu mah geus ieu mah dakwahna lamun nyeun proposal ieu mah dibarengan ku syaitonir rajim tiba heula deuleu Quran ngisahkeun berbagai nabi nu acak-acakan dakwah lamun geus sayang dunia gas moal luhur agama moal luhur tiga can moal bae eueuh ti dituna dakwah nabi mana dakwah nu titah neangan dunia eueuh lepaskeun tina dunia urang lamun ngadengekeun lamun urang kayak dihareup bakal aya sejarah Kangjeng Nabi Ayub ngan jauh keneh kenu bakal dihareupan mah urang Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ayub mah jauh keneh asana bangsa aki-aki maka buru paeh ti heula rame jasa mangkana ya Allah Kangjeng Nabi, ya sakedeng deui mah Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ayub emang kumaha coba dakwahna? Begitu dakwah terus nyana ngajakan, nyana ibadah, nyana ngadoa. Digoda ku setan, terus bae nyana mah salat. Lah, cek setan teh eta mah ibadah jeung dakwahna ge. Sakitu husuna ge nyana mah hayang dunia, tah mah kos kitu. Ya Ayub mah jujung kelan salat, dakwah ka unggal lembur. Tah mah neuk kumpul-kumpul dunia. Dibuktikan ku Gusti Allah dunianya na dibelum kabeh ku Gusti Allah teu boga sasiki-siki aja tetep Kangjeng Nabi Ayub dakwah Kangjeng Nabi Ayub salat goda deui ku setan tetep dakwah we geus teu boga naon Kangjeng Nabi Ayub geus eueuh sasiki-siki acan dakwah lah
cek setan tamah dakwah ge tamah hayang supaya anakna jeung keluargana rapi bareres tamah sararehat tamah tetep bae nya mah hayang keluarga dipaehan anakna ku Gusti Allah bueak kabeh dihareupeun nya kumaha tah harta geus eueuh anak geus eueuh pamajikan masih keneh aya opat dakwah terus Kanjeng Nabi Ayub teh dakwah salat ka kampung eueuh anu nuturkeun masyarakat lah cak setan teh mah dakwah ge hayang pamajikanana supaya raresepeun jeung dirina supaya sehat abeh kabantu-bantu dibere panyakit ku Gusti Allah ateu borok abeh sakujur awak bam harta geus eueuh nanaon teu boga setik-etik acan anak geus dibeakeun ku Gusti Allah awak lah geus dibeakeun ku Gusti Allah tapi tetep Kanjeng Nabi Ayub mengajakan bae dakwah terus satungtung masih kena bisa lempang Kanjeng Nabi Ayub dakwah terus bae salat terus bae kabelah dia nangis teu daya teu upaya karak pamajikan ninggalkeun tinggal hiji deui Siti Rohmah tah dibawa ka sisi gunung Kaguha diamparan kudang daunan cek Kanjeng Nabi Ayub ulah diamparan kudang daunan masih kena dunia sama kos kitu mah ulah Kanjeng Nabi Ayub geusik nu aya bae geusik nu aya beres kieu Siti Rohmahna bolak-balik kadinya bolak-balik geus Siti Rohmah teh geus kacapean ngadoa ka Gusti Allah noel ka Kanjeng Nabi Ayub ka bo harta geus dibeakeun ku Gusti Allah anak geus dibeakeun pamajikan geus baralik tinggal kula doang awak geus eueuh tulang geus kadeuleut atuh jaka ka Rasul jeung Nabi ngadoa bae atuh ka Gusti Allah supaya cager-cager awak kumaha teh Kanjeng Nabi Ayub indit sia rahmat ini tulah di aing masih keneh sia kos kitu hayang naon kitu boga awak bagus berarti teh lain dek dakwah kos kitu mah indit ulah ka dieu deui pokona tinggalkeun aing masyaallah saha nu kuat coba kos kitu saha nu kuat tah eta kos kitu Kanjeng Nabi Ayub teh aing mah hiji bae Allah jangan teu jaritakeun coba siapkeun proposal Gusti Allah lagu hina di akhiratna kiai anu make proposal hina kajen kumaha ge nyempilkeun di jero dakwah teh jang kahirupanana nanaonna pasrahkeun ka Gusti Allah Kanjeng Nabi apah kacaritakeun boga pabrik henteu Kanjeng Nabi apah kacaritakeun boga kebon henteu susah Kanjeng Nabi hiji mangsa Kanjeng Nabi keluar ternyata si Abu Bakar aya di luar gerbang panasan torojol di Abi Hurairah nyekelan beuteung cek Abi Hurairah teh ieu kula mah lapar jasa sabaraha poe we kula mah geus 2 poe kula geus sapoe cenah sapoe sapenting teu dahar kula geus 2 poe cek si Abu Bakar teu dahar torojol cek Kanjeng Nabi aya naon maneh ieu Abu Hurairah sapoe geus teu dahar sapoe sapenting ente Abu Bakar geus 2 poe 2 penting kula geus 3 poe 3 penting Masyaallah dongeng teh dongeng kok gitu ayo orang siap bae dakwah perang panghareupna pedang pangsekeutna wah gimbir atuh hujanana musuh kuari mah kiai teh dongeng lain kos kitu lain ente ngajukeun nya geus turun jan kitu kan buat kan geus turun jan oh turun geus uti anu motong sial jasa tapi kuari keur nyieun deui kamari naon kamari mah fotona foto pondok kuari majelis eta keneh kan oh lah geus we hiji-hiji engke musola batur los dongeng teh kos kari itu nyaho aing kabeungeut-beungeut nu kari itu nyaho jasa di Belaraja loba di Cisoka loba di Sepatan luang dua brang geus pokona wah di Cikupa loba nu eueuh teh di Pasar Kemis henteu tah mah di Pasar Kemis beneran teu tinggaleun dek maju kumaha agama puguh kiaina ge ieu di jerona teh sambil menyelam minum air beres teh mah dakwah kos kitu mah moal kena silih omongkeun kiai nu karitu suuzonna gede jasa kiai partai kiai anu selalu memohon ke pemerintah suuzon gede jasa coba gedelekeun
cak lain cakula cek Imam Ghazali deuleu ge di Ihya eta teh bakal suuzon badai jasa ka kiai-kiai anu kos itu teh ekstrim nyana teh ka kiai kos kitu teh pesimis nyana teh hate leutik mah mengakui ngan nyana embung ka tembong gorengna ngomongkeun kiai anu apik bakal lain cakula kula mah nyampaikeun doang teu percaya deuleu Ihya buku hese cenah macana mebes ya so ngomong-ngomong atuh bacaan Ihya na sapotong-sapotong nungeunah-ngeunahna doang dah ya tapi tak kos karita ieu Muhammad cek Gusti Allah balieran tinggalkeun deuleu ke situasina jeung kondisina nah ulah ditinggalkeun justru maneh diutus ku kaula teh cek Gusti Allah jangan beberes mentak eta teh nabi teh ngangon makhluk wali teh ngangon kiai teh ngangon tah ieu ngangon bebek besi aya anu endek ka dieu ka sawah batu dikit besi aya anu endek ka belah dieu ka keca bebek teh digiring-giring pangitik lagi kudu dua bebekna lempeng nyanana ngaboros beres aduh tinggal bebek banyak lah goy aing di hus-hus aing siap mapal cak bebek guys aing dek mapal bae mapal berjamaah itu beres Masya Allah kiai dek mapal atau dek kumaha dek kumaha ngaping makhluk nah pan iya teh makhluk jang ulah sok ngeridit bukunya nana kredit dek kumaha coba ayo sing hade nya ulah sok kegemes teuing ye karena duit-duit teh ulah nyanana nyeun proposal ndek ngaping kumaha ka makhluk da bobolokot nyanana mal bisa tong pangitik tinggal pangitik engkena diomek ku bebek mana pangitik mana ayo aing pangitik ya mal beres lantaran nyanana bobolokot tuh mazhar wae jeung ditahan tahajud nyanana kerek bae diintip ku jelema sieun ditahan tahajud bae diintip bae teh hudang bae heh sia ka aing sia nita tahajud gitu sia mah kerek bae jatuh mah nitah-nitah atuh bener mah bener ngan mal beres kajen kumaha coba kos kolot ngaulah-ulah nonton TV ya sia nonton TV bae ka anakna pugunya nana keur nonton TV kieu bae nonton TV bawa enak sakana aing teh nyana ieu nu puyeng je abah tak kula ieu sia kunaon dia pan ka kula ti ulah nonton TV aya abah keur naon aing mah kolot wal beres jaker ieu mah ketika jadi kiai teh paapik-apik pasono-sono parapih-rapih silih doakeun lain silih dedeskeun lain silih omongkeun baheula mah sebab naon dibeungkeut ku agama Islam ngaranna di jero Islam dibeungkeut ku tujuanna hiji ngagungkeun Gusti Allah silakeun dek di mana bae di pemerintah tah di organisasi tah di partai tah di tani tah di dagang teh hiji tujuanna dibeungkeut ku agama dibeungkeut ku tujuan Allah moal aya naon asas geus kaluar tina beungkeutan eta bae mal beres agama tinggal agama meungkeut tapi tujuanna geus lain sieu mah tujuanna hayang kedudukan sieu mah tujuanna hayang dunia agama mah agama bae ngan beungkeutan kaduana nu hese entak hese eta nah Muhammad wa zakir bihi elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean-pagawean manehanana laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah endahan ka patung didakwahan supaya terus ngalaksanakeun perintah Allah endahan maksiat akibatna engke manahanana terjerumus ka neraka di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala syafi eueuh nu bakal ngurusan nulungan eueuh nu bakal nyapaatan nu bakal ngaropea moal aya neraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah nu musyrik ka Gusti Allah
saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah bere pepeling make Al-Qur'anul Karim ulah datang ka terjelumus ting jarungkel ka neraka. Entah kayak kiai ngadakwahan manusia teh ainyanana pi neraka. Nggak kumaha tuh coba ngomong lagi mau bisa ngomong cau dong. Teu jelas cak masyarakat cau. Teu jelas. Tah mantak ngalempengkeun ka Gusti Allah, dilempengkeun ku parentah-parentah jeung laranganana di dirina bobolokot ku panyakit-panyakit moal tegas. Agag-agagan ngomong teh sebab ngarasakeun dirina aduh isin ka sorangan tuh tapi lamun lempengnya pangeran hiji Allah parentahanana salat puasa zakat haji laranganana ulah kredit ulah proposal ulah kos karitu bangsa haram nyana tegas daekeun jeung daekeun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai urusan Gusti Allah ngan jelas kadengena ngeunah cara para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mata kudu zahiron wa batina tah Muhammad elingan pituturan ku Al-Qur'anul Karim udah datang kagak gejebur ku pagaweanana nyana ku gara-gara teu percaya ka aing cak Gusti Allah kita percaya ka aing sebagai pangeran endahan ka batu ka patung kita nuturkeun parentah-parentah ngalaksanakeun parentahan maksiat ieu bakal terjerumus luruskeun pituturan supaya ulah kitu dibada ke geus teu nurut engke ka neraka wali sapi nu bakal ngarope jeung bakal nulungan engke kaduhung di akhirat ketika nyana kokoseran deuk ditebus wa inta bil kulla adli andai kata awak-awakan saha bae nu geus ngagejebur ka neraka deuk nebus ku berbagai tebusan-tebusan kul adli la yu'khad minha moal ditarima tebusanana ditebusnya ku dunia katut eusina moal bisa katebus eta teh bahasa kos kitu teh teu narima tebusan cek Gusti Allah ke jaga di akhirat di mana manehna cilaka ka neraka aing teu bakal narima tebusan sakira-kira ditebus ku dunia jeung eusina ge moal ditarima moal aya ieu nu nebus deuk saha pabrikeun ono moal ditarima tebusanana dina hati aing teu narima kana tebusan titik neraka bae ulah datang kasih gejebur ka neraka luruskeun Muhammad zakir bihi tok pepelingan jelema teh ku Al-Qur'anul Karim nah ulaika alladzina ubsilu bima kasabu jelema-jelema eta nu teu narurut kana ajakan anjeun Muhammad titah pangeranan ka aing endahan ka batu ka patung titah narurut ka parentah aing ngalaksanakeun endahan maksiat mabok digedekeun zina korupsi maling jeung sajabana dengan kata somprana cek ahli tasawuf nuhankeun harta nuhankeun jabatan nuhankeun makhluk eta teh bahasa ahli tasawuf di mana-mana jelema karesepna lain ka Gusti Allah berarti ngabogaan pangeran nu kumanehna diresepan cek ahli tasawuf aya jelema resep jasa kana harta datang ka teh salat-salat acan dibahasakeunna mangeranan harta aya jelema resep jasa kana jabatan wani meuli sababaraha miliar oge nu penting aing diuk dukung ku sia berarti nya mangeranana kana jabatan tah lamun aya jelema resep jasa ka makhluk ka jelema dibelaan ka jeung kumaha ge ngaranna nya teh mencintai makhluk mangeranan ka makhluk aya karesep salian Allah ngaranna pangeran cek ahli tasawuf geus kuari dibahasakeun menuhankan dunia menuhankan tahta menuhankan jabatan menuhankan makhluk tah eta teh bakal kena akibatna di akhirat neraka jelema-jelema nu teu nurut ka ajakan anjeun Muhammad teu nurut ka parentah aing ulaika alladzina ubsilu bima kasabu jelema-jelema eta lanu bakal digejeburkeun ka neraka ku sebab pagaweannya na di neraka ke bakal kumaha lahum syarabum min hamim
panas neraka teh dahaga ke bakal dibere cai jang nginum padahal manyana ge keur gugujubaran ku kucuprakan kekerbekan dina cai caina kumaha eta teh tiis tanya teh atawa panas teh sakumaha lahum syarabum min hamim bakal dibere inuman tina cai anu panas-panasna geus teu kacaritakeun sakumaha panasna sebab eta panasna teh kadeuleu sanajan di wadah bubuncalan luar biasa ngagolak cek urang teh bakal dibere dipaksa titah nginum cai nu meunang ngagolakeun di neraka inum ku sia ajur sainting-sainting. Gitulah para kafirin, gitulah para musyrikin, gitulah para munafikin bakalna ngagejebur ka neraka. Nu narakana ngagolakna luar biasa, titah nginum cai meunang ngagolakeun lagi ribuan tahun. Pokona mah geus bae acak-acakan usus-usus di jero teh boro-boro nu panasna ngabuncal di neraka model kos kitu. Cacak-cacak panas nu aya di urang ge mun diasupkeun langsung atuh acak-acakan komo ieu di neraka. Nailah wa azabul alim siksa anu pohara jasa kunaon eta bima kanu yakfurun tailah ku sebab manehanana kalalupur waktu di dunia. Nah kakupuran di dunia engke bakal diasupkeun ka neraka. Neraka teh jang jelema-jelema anu kalapir, neraka teh jang jelema-jelema anu musyrik, neraka teh jang jelema-jelema anu munafik, neraka teh jang jelema-jelema anu maksiat. Ari kitu mah di dunia lah teu pernah maksiat aya ridho Allah. Neraka teh eueuh seuneu sakumaha nu kamari caritakeun Ki Bahlul. Eta Ki Bahlul teh kuburanana di Baghdad. Ketika kula berangkat ke Baghdad aya kuburan di dinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburanna ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jageus teh kapanggih Ki Bahlul. Asal aya geus saminggu teu kapanggih jeung tas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah? Sia ngomong jak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dek naon tuh? Jangan seuneu sugan aya bae seutik. Jang naon? Ya, jang ngarokok. Si Bahlul cak raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur ngaraja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul teh wali, ulama, cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul. Bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, embung kanyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayanan. Coba ya musisi kikiayanan. Coba nu kumaha pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung murigak bulu disebut kiai teh ya. Sebab kiai teh kiyahi nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain mah ya kredit ya proposal mal beres gitu bata mah. Tah nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes doang tadi disebut marah. Ente kurang tuh. DRS-nya mahal itu. Oh iya maaf ya guys. Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Kita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Bahlul. Kumaha kita si mana? Tas di neraka. Nu bener. Tas naon tuh? Nengen seuneu. Manggi. Eueuh.
kumaha sia teh sebenarnya kieu ulah barang datang ka penjaga neraka aya malaikat didinya ulah minta malaikat ulah ieu neraka mohon bisa kula neuleuh coba pangbukakeun aya kitu rek naon coba rek nyangan seuneu saeutik we yang naon cek malaikat da perlu cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul lul cek malaikat eueuh tanda-tanda seuneu ente mah ente coba hayang leuleuh dibukakeun ku malaikat zamania teh prek tah silakan ieu neraka asup kana neraka deuh pan cenah cak Muhammad cak anjeun nabi neraka teh seuneu ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon eueuh naon ka kidul eueuh seuneu ka kaler eueuh seuneu ka wetan eueuh seuneu ka kulon bohong berarti eueuh seuneu pancena neraka teh seuneu aduh keluar deui nya malaikat kok enggak ada api kemana ini apinya katanya neraka itu api kok gak ada kemana itu nerakanya oh Bahlul neraka itu tidak ada api cuman tempat api iya apinya di mana apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh, nah dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh begitu, iya. Yang orang sonono, orang Pasir Gadung, yang suka main ayam di kawasan. Nah itu dia mati nggak tobat. Nah itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini. Yang zina bawa api nanti dia ke sini. Yang korupsi bawa api dia ke sini. Tah eta horenganan seuneu mah bawa urang ti dieu dibawa ka ditu. Cek malaikat atuh aya neraka mah nu mantap pantes dina Al-Qur'an. Wattaqun nar lati waquduhan nas wal hijar. Sing sieun maneh ka neraka nu panghurungna teh manusia. Ieulah manusia-manusia nu kadarituna pinuh ku dosa. Asupkeun ka neraka nu mendak sanajan ngarendeng da duaan nu ieu mah ngan mabok doang nu ieu mah nya mabok na zina nya maling ngarendeng duaan atuh beda seuneu panasna si mah pohara jasa atuh si mah bawana sakitu bae tuh kos kitu cak Bahlul teh jauh sono horeng di neraka mah mendak ke Kangjeng Nabi operasi ka neraka sahabat operasi ulama-ulama operasional terus ka neraka teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu bawa urang seuneuna geus mun hayang panas ke di neraka bawa saloba-lobana itu bae hese-hese sanajan ngarendeng di ditu tah nu ieu mah teu boga piseuneun nu ieu mah pinuh atuh engke nu ieu mah sanajan ngarendeng nu ieu mah parah nu ieu mah teu nu ieu mah aman-aman bae tah nu mantek dipersilahkeun ka dieu teh kitu tuan raja jowo sono horeng di neraka jahanam mah raja Harun Ar-Rasyid kieu nu bener sia lol bener cenah kira-kira aing mau seueun tuh ya asana mah pinuh lu raja waduh sia Bahlul kos pisaan bae karasa ku aing kira sing trek-trek awak aing ge engke bakalna kumaha teu kumaha tah mah terserah tuan raja kira-kira bakal hayang kabeuleumna rada rosa teruskeun kira-kira hayang aman di dituna teu tah mah eureun jadi rajana eta mah terserah tuan raja ngan kula geus ngalalakon ka neraka geus kitu. Duh, cek Bahlul cek tuan raja teh yang dikeureung bae atuh nya jadi rajana. Ya terserah tuan raja. Tambah ka hiji eta geus beres encan. Masih kene kieu kene bae Raja Harun Ar-Rasyid. Mikiran bae nyana. Tuh ngeunaheun nya lamun jadi wali. Ngeunaheun jadi ulama mah di akhirat nasana araraman tina neraka nyana guling gasahan tah bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh bolak-balik nya teu bisa hudang nyana salat kayak ngedeng deui nikmat meureun mun jadi wali mah ke di akhirat teu mamawa seuneu cakubahan nu ditakeun ku si Bahlul kieu sapoe dua poe saminggu nyana keur tenang-tenang kieu bae nyana teh di luhur singgasana raja kerajaan aya di luhur keur macul jok cek tuan raja teh saha eta kula
Sasya Abu Nawas keluar aja ayeuna naon tidak tebacul di dinya deuk melak cau manya melak cau di luhur cek jana teh geus pokona mah sugan jadi be cek cenah manya melak cau di luhur atuh jamal jadi kajeun kumaha ge kuduna ge ditaneuh melak cau mah ulah di luhur sungsunan aing manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tage aja hoa kado kana sehatan kedua kali Raja Harun Raja sial teuing je bener oge tak Bu Nawas kok nyahoeun aing hayang jadi wali gas atuh turun sia geus saya geus kaharti mah gua lagi deuk turun tadi tuh mampir heula teu haram kalau mah kudu ka istana mung ke mah tempat Ki Golkar tempat di jalan ini Abu Nawas sakaieu tinggal raja bae 2 penasehat hiji Bahlul 2 Abu Nawas ceknya nih janu aredan kabeh tau panggil Bahlul tidak ka dia Bahlul coba tudaekeun kunaon cenah tudaekeun anak wallahu alam cek anu diutus coba tidak ka dia Bahlul tas si Bahlul tidak ka dia jeung Abu Nawas aing hayang nanya anu sabenerna coba kumaha aing nyeri hati aing ya hiji bakal mamawaseun ya aing cak si Bahlul tah mah kadua melak cau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi ceker coba aing ngobrol anu sabenerna coba cak ada ditata ka kitu Kiai Bahlul ulah kiai aing mah lain kiai nu edan aing mah nu edan Bahlul tah kitu sia kita kali itu kutuan raja rek naon sada rek nanya lamun dek nanya lain aing nu tita kadi itu raja anu ka dieu maknya aya gentong nyamperkeun gayung nu kudu nyamperkeun gentong wih ku edan jadi gaduh aing mau ngomong ku edan cieunan sampaikan tinu edan ka ditu datang ka Abu Nawas Tuan Abu Nawas ulah make tuan Kiai Abu lain kiai aing mah satu nu gelo sarua jeung nu tadi itu edan ieu gelo ieu mah dengan hormat tuan raja titah ka ditu cenah aya naon cenah nyana geus teu bisa hees rek nanya masalah bejakeun ka tuan raja moal aya wali moal aya kiai nu daekeun mapatahan di istana eta mah pinuh ku paharaman lamun endek datang ka dieu ti ditu na gentong nyamperkeun gayung cih sarua jeung tadi teh mah bebeda ka tuan raja sakumaha tadi laporanana sial amat eta apa ku aing cenah dibui bae kitu coba bui eta Abu Nawas bui beres tah budak dibui Abu Nawas jasupkeun dilayat ku raja Abu Nawas ulang ieu tah gara-gara sogol sia ka aing ku aing dibui jangan ngeunahanan dibuyan sakna nikmat dain dibuyan makula teh kudu usaha barang di dieu mah jadi bere dahar nikmat jasa urang mah minta rada kebelan bae dibuyina sakna teh sial teh cak tuan raja sugan teh menyeri dibui horeng ngeunaheun aya mah kieu bae nu mentak dibui ge lain sabui-buina aing mah nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali syarat jadi wali mah eueuh naon hiji ulah sok hees di luhur kasur nomor kedua ulah sok hayang diraja-raja nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus nomor kaopat ulah sok hayang bogana naon sakitu doang syaratna naon naon berat kos kitu syarat jadi wali mah nu bener bae nu bener simpulna kumaha oh kakarak ngaluarkeun dalil Abu Nawas di jero penjara teh ngaluarkeun dalil nafsu begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas ulah sok rerejengan jeung nafsu lantaran nafsu teh adalah ada musuh kendaraan setan lamun anjeun ieu digiring-giring ku nafsu jeung setan datang ka paeh moal jadi wali sebab wali mah
teu boga rasa diri mulia, teu boga rasa diri agung, teu boga rasa diri aya, geus panghina-hinana, pang lemah-lemahna, pang rudin-rudina di dunia, tak mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali. Kula nih guguru atuh ka anjeun, atuh masalah dek guguru mah ngan kudu kaluar ti istana. Dek siap kula dek kaluar ti istana, ulah siap-siap kudu bebeneran. Bener karak kaluar istana dibikeun, kerajaan dibikeun, kaluar Raja Harun Ar-Rasyid ngan baju hiji, calana hiji, serba hiji, teu meunang make kendaraan, lempang cumplang campling, guruna Abu Nawas. Kakara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas, sanggeus tadi dididik terus teu meunang boga rasa agung jeung mulya, satungtung boga rasa agung jeung mulya, eta teh nyaruaan jeung pangeran. Nu agung jeung nu mulya mah pangeran. Urang mah kudu ngahamba nusa bener-benerna jadi hamba, ulah boga rasana naon. Kakarak didinya saeutik geus teu boga rasana naon. Kasimpulan nama selama 5 tahun Raja Harun Ar-Rasyid ngampleung kakarak ku jelema kuari mah di kota teh diome teh nyahoeun eta raja, huluna di kitu-kitu geusina. Kadang-kadang ulin jeung budak kakarak didinya manggih kanikmatan ibadah Raja Harun Ar-Rasyid. Baheula aing di raja-raja di dunia, di akhirat mah bakalna disiksa. Kuari aing dihina-hina di dunia, di akhirat aing bakal jadi raja. Tuh kakaraknya nak bebeja deui ka Abu Nawas. Geus jahoeun Abu Nawas ge. Makom demi makom geus dilaksanakeun. Cak Abu Nawas, wahai Raja Harun Ar-Rasyid, kuari kudu jadi raja deui. Ieu naonan raja deui, pimpin umat. Lamun umat tadi pimpin ieu bahaya. Anjeun mah boga wewenang, anjeun mah boga wilayah, anjeun mah keturunan ti dituna keturunan ti sahabat. Nah, pimpin dititah mimpin deui lantaran kuari mah yeuh geus moal hayang dunia. Tita jadi raja deui, dipaksa kudu raja-raja. Jadi raja deui, jadi Harun Ar-Rasyid ngan geus jadi wali. Geus kuari mah rajana geus bener-bener dakwah, ngalempeng-lempeng umat, ngarapih-rapih umat supaya umat ulah sasar, diajak ke jalan tauhid, diajak ke Gusti Allah. Baheula mah aing jadi raja hayang untung ti umat, kuari mah supaya umat hayang untung ti aing. Cek Raja Harun Ar-Rasyid lamun aing lamun sia nyararahon naon nu aya di aing hate aing teh naon iwal ti hayang ngalempeng-lempeng sia ngalurus-lurus anjeun pahe para kaum pahe para umat deuk diajak ka Gusti Allah. Geus kuari mah ulah boga pikiran naon aing mimpin anjeun semata-mata deuk diajak ka Gusti Allah. Tamun geus kos kitu los jadi raja. Masih kena jadi raja bohedo karena dunia, boro-boro jadi raja nasional, jadi lurah moal berat, moal becus, moal bener SPPT aya 2 geus kumaha tuh kadituna tuh sertifikat aya 3 atuh diganda-gandakeun deui kumaha. Boro-boro jadi lurah, jadi arat dia moal beres. Moal beres. Masyaallah, tah kos kitu. Dididik, jadi kudu aya pendidik dek jadi wali teh. Atuh boro-boro jadi wali dek hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru, hayang maca Quran ge kudu boga guru, hayang bisa maca ieu bae ge. Ini Budi ini eta kudu boga guru. Masya Allah. Tapi aya murid ngaleuwihan ti guru, kadang-kadang aya. Hasan Basri boga murid ngaranna Al-Habib Ajam, dididik ku nyana cumplang campling sarua kabeh ge jadi wali mah kos kitu. Beres kawalianana geus kanyahoan kuari muka pondok pesantren biasa. Geus di mana-mana jadi kiai, dakwahna lurus. Geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia, hiji bae ngalempeng-lempeng ngajak manusia. Eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon wali teh.
didatangan ku Ki Hasan Basori guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cak muridna kadatangan ku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad ya Baghdad. Hasan Basori ti Baghdad Basrah. Gunung sekitar ieu laluhur tapi hate kuring leuwih bunga leuwih luhur kadatangan ku mama. Alhamdulillah. Didele ku mata zahir, didele ku mata batin ku Ki Hasan Basori berapih. Geus bener-bener lillah segala rupa magahan ngajina lillah. Berjamaah nalillah kadatangan tamu na terus belila diperhatikeun ku Ki Hasan Basori. Bagus. Datang ka pangkat kawalian anu optimal sempurna. Datanglah ka waktu dahar sore. Kitu dahar roti aya segala aya macam-macam aya. Pas dek dahar aya tukang menta-menta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didele wah Habib murid. Hampura guru. Bona. Kek dicokotan tah naon-naon nu aya. Roti nu aya di dinya 3 geledek dibikeun ka tukang menta-menta. Aya lauk, daging ayam segala rupa dibikeun, aya sanguh dibikeun. Sedangkan Ki Hasan Basori teh duaan deui mawa batur, jadi 3an di dinya. Pas rotina 3 dibikeun kabeh. Cara ricing di hareupeun meja kosong. Cak babaturan teh cenah wali yang murid mama kayak gitu munnya ge wali atuh meureunan kudu ngahormat ka urang bener ge aya baraman atuh lah dibikeun kabeh. Oh ya mama ni lesang kieu ieu mah tinggal ngelapan bae. Jadi Hasan Basori nama cicing bae cak babaturan nu saurang cak saurang deui kiai iya tadi urang geus gahayal dahar tiisuk geus dahar pas dek dahar kunaon dibikeunan kabeh tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nya pancen cak kiai tadi di imahyu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali kula mah atuh percaya bae mun nya ge nyana wali minimal dipotong-potongkeun urang sapotongnya na sapotong ieu mah beak kabeh ya wali kos kieu cek ya itu dihormat urang nu geus puguh dihormatna jadi henteu dihormat. Hasan Basori kieu aing can karti cek Hasan Basori teh wali gede aing can karti cek tapi ku aing milih nya teh wali geus pokona teu misleuk bae teh murid aing teh geus jagat jadi wali cek tapi emang ge ieu kos kieu mah nyaho cek mati karti keur gumreng bae ai eta mah fakir miskin teh eta di luar assalamualaikum aya 3an dibere kabeh atuh seserian wah hehe bose tuh cak baturna pan nu disuguhan urang nu daharnya na pan ieu kos kieu ngaranna waduh teu beres cek teh nu dua mah ngomong mah tapi Ki Hasan Basori mah ngan saukur kieu da ngingin ka harti tetep ngingin ka harti jol beta Ki Habib teh datang di hari emang teu dalahar cak cenah teh deket dahar naon kayu di dahar ngan teu ngaromong di hatena masing-masing ye ke sakedeung deui urang dahar nikmat luar biasa kakarak ge ngomong kos kitu tarajo assalamualaikum. Waalaikumsalam cek Ki Habib teh. Waduh ya alhamdulillah kula kamari ieu boga panyakit teh cager cek manehna ta ieu kula mah terima kasih jasa yeuh mawa roti mawa sangu jeung duit-duitna. Cek Ki Hasan Basori tuh eta meureun. Ieu dibuka ku Ki Habib teh. Sedangkan nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyaesa roti hiji deui dibikeun tadina 4 nu 3 dibikeun nu hiji henteu sebabnya ana pan 3an pribumi saurang nu dibikeun nu 3 nu pribumi mah henteu hiji pancak anu saurang teh
tangan hiji doang mun kurang di dahar ku tiluan kurang. Jadi geus lah urang daripada orang kurang dahar mending teu dahar kabehan. Kan gitu. Begitu datang teh tabu diumbrakeun di meja. Cek musa urang deh. Tadi mah bikin kabeh eta rotinya. Ieu loba jasa pan moal ka dahar eta. Tuh cek Ki Hasan Basori kaluhuran murid aing. Berarti nyana geus nyaho. Ieu nu mantak dibikeun kabeh bakal aya gantina leuwih bagus. Tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru. Guru nama jadi walina setahap dengan seukur sakieu muridna mah geus pohara. Geus nyaho nyana nu mantak dibikeun kabeh teh lain moal digantian di jalan beureun geus kaambe. Geus kaambe. Wah, ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu. Eta mantak kieu Hasan Basori beres dahar nyana terus bebeja ka muridna. Be ieu mama di mama ku anjeun di guruan ku anjeun tapi mama ayeuna deuk nanya ka anjeun. Ieu mah nu mantak kaju ngaluhuran ti mama datang ka nyaho di jalan ieu geus kaambe ku anjeun teh rahasiana naon. Sakali ditanya dua kali tidak ngajawab. Demi Allah make wallah wali mun geus make wallah geus bae teu daya teu upaya. Kulantaran mama make sumpah kula bisa ngaluhuran mama kula mah ieu eueuh sama sakali cinta dunia. Jadi kula mah sama sekali jang dahar ge geus teu hayang-hayang acan. Ai mama mah memang geus cinta teu cinta kana dunia ngan kadang-kadang mikiran jang dahar keluarga. Aya mama mah kos kitu saeutik kula mah geus teu saeutik ketika acan. Geus eueuh be pokona mah dinolkeun urusan dahar mah eueuh sabakatul hibal-hibar acan ti dijana. Jadi kuari kula ngaluhuran mama. Tah jadi dunia ngahalangan kana pangkat urang. Satungtung urang ngejar dunia, satungtung urang cinta dunia, kajenting elmuna saadag-adag moal diangkat di hiji makom, di hiji hal diangkat jadi wali moal. Jelema diangkat jadi wali teh geus resep kana dunia. Satungtung resep kana dunia, nah ieu moal diangkat jadi wali. Ieu keur kabelah dieuna. Makin cinta kana dunia, makin jauh jeung Gusti Allah. Cinta jasa kana dunia, jauh jasa jeung Gusti Allah. Datang ke resep jasa, teh nyaho nu halal nu haram. Ya, ieu bagus jauh lagi, jauh lah deui. Datang kaku gara-gara cinta dunia, pangeranana ge nu asli Allah nu nyiptakeun langit bumi katut geusina nu ngahirupan jana. Anu nyaetkeun jana endahan teu disembah, nyembah ka patung, nyembah ka batu. Naudzubillah min zalik. Yalah lahum syarabun min hamimin wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Ku sebab kufur di alam dunia nah siksa itu jadi. Maka urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal urang ngalaksanakeun perintahanana hayuh, urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganana. Nu sok daek ngaji mah rada deres tapi nu jauh ti pengajian. Usum Natalan milu kuari Natalan. Usum tahun baruan milu tahun baruan. Lamun ngan sakadar lu Natalan jeung tahun baruan doang Kristen doang moal macet jalan. Nu ngamacetkeun jalan, nu ngamacetkeun jalan anak-anak Ki Haji termasuk Ki Haji teh jalaga milu tahun baruan milu kitu Natalan Masya Allah. Padahal mun urang nyaritakeun Natalan eta teh ngan sakadar itu penyelewengan tamang deuk ngagejeburkeun urang. Ti dituna Natal di mana tama ayana ti zaman Paus tama. Perintah ti Kangjeng Nabi Isa teu aya Natalan teh mengenang kelahiran Isa teu dititah. Jeung teu aya tama ti dituna Natalan kudu dikitu-kitu andai kata endeup mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu. Jeung Natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa. Pasti tahlilan, pasti maca-maca Taurat atau Injil nu asli kan geus Injil nu asli nu kuari mah eta mah geus tahrif kabeh oge. Urang kuari katipu nyana Natalan milu rame, nyana tahun baruan urang milu macet, Jakarta macet, Puncak macet, Cianjur macet, Sukabumi macet. Ieu pan lamun Kristen doang mah moal macet. Berarti budayanya ieu geus merambah ka urang. Naudzubillah min
zalik wa min zalik. Nah iyalah kudu dipikirkan kurang nu geus bebeja ka kula kuari nu geus bebeja ka kula yeuh anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe nu leungit anakna nu saminggu anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang sekitar Balaraja sekitar Cigaraksa Cikupa Pasar Kemis Kemeta kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ieu nu geus leungit pamajikanana beneran lain lalagaan ndek ka mana ieu teh pasti untuk tahun baruan geus dibokingnya nambereun ku Korea ku bule. Ya Allah, aku lagi milu prihatin. Ditanya kula salakina, anu boga anak sabaraha, anu boga anak 2, anu boga anak 3, anu geus boga anak, anu geus lila cenah rumah tangga nangan teu boga-boga anak. Laleungit coba ieu. Ke gira-gira beres tahun baru maruncul deui. Periksa coba papalangkakan anak gua. Coba ngagedean tan teh coba ieu. Masyaallah. Baheula urang ngadenge tahun baru ngadenge Natalan teh di kota kuari maka urang ieu kakara kos kikieu kieu tahun berikutna sesuai jeung Kangjeng Nabi mamin zamani illa badu sarrun beki goreng beki cilaka urang mah kuari geus karolot masih kene bisa menikmati ayat-ayat wallahu alam kahareupna zaman anak jeung incu urang masyaallah geus hararese lain lalagaan ieu mah zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki eueuh aki geus heset teu bisa nonton TV kabelah dieuna geus make eta naon gara colokan kuari wa TV dibawa geus make 3G geus make BlackBerry kuari geus aya sistem anyar deui wah geus sagala rupa canggih kuari mah geus kadugalan kagorengan dibawa terus setiap saat ke kamar mandi di jalan di mobil dan lain sebagainya mopo ka Gusti Allah ieu keur carita zaman urang aya keneh urang isuk pageto anak jeung incu urang mun eueuh kiai nu teger engke kumaha kiai geus balalang kurut kabeh kos kitu kabeh ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah jasa sarua kiai jeung lain kiai batur geridit nyana leuwih hebat geriditna batur nyen proposalna hiji nyana mah 5 berarti cinta dunia na luar biasa nu ngelempeng-lempeng jeung ngasehatan anak incu urang coba naudzubillah min zalik wa min zalik